Mendihar rese PR teh. PR naon gitu? PR IPS tapi jawabannya teh di buku. Nah, bisa gitu. Matakna lamun guru keur nerangkeun, perhatikeun gerak. Terus kumaha ieu? Bantuan atuh. Sirah uing geus jangar. Dibantuan wae maneh mah, iraha pinterna atuh. Terus uing nangan jawabannya kemana? Awa di buku. Tanyakeun tuh kebaturan maneh. Sekalian yang babaturan maneh hijak kelompok. Naon da babaturan uing masuk niron ti uing isuk-isuk di sekolah. Matakna uing sok hudang kebarangan teh. Ame eueuh waktu pikeun babaturan niron. Loba alesan maneh mah. Rek aya PR jeueuhna oge, angger we sok kaberangan. Da maneh mah sarena kebluk. Terus kumaha ya PR uing? Nek dibantuan moal. Teangan we ngayahing di internet. Loba di dinya jawabanna. A few moments later. Meni serius gitu, keur maca naon gitu? Ite berita anyar di berita online. Nah, berita naon gitu? Ternyata selain Candi Borobudur, Candi Mendut, jeung Candi Prambanan nu aya di Jogja teh geus ditemukeun candi-candi anyar anu letakna di daerah Sunda. Manyak, seumur-umur ngahakan bangku sekolah. Can pernah hadenge aya candi di daerah Sunda. Candi naon gitu? Teu percaya mah. Candi Hakan, Candi Bere, Candi Bayar, jeung candi-candi nu lainna.